Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun simkuring Mahardiansyah anu jadi host. Tepangkeun nami abdi Fadli Ramadan Pribowo. Tepangkeun nami abdi Najah Faizal Alfitra Romi. Tepangkeun Ostapun Saru Ramdhani Firdaus. Simkuring sareng babaturan simkuring bade ngalaksanakeun wawancara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepangkeun simkuring Mahardiansyah, simkuring bade ngawawancara aranjeun biasa. Biasa. Saacana nami aranjeun teh saha ya? Nanti abdi teh ngaranna Fadli Ramadan Pribowo. Nabi Ostapun Najah. Kami abdi namina Saru Ramdhani Firdaus. Ieu teh nuju istirahat di sakolana. Istirahat. Di luar kieu nya ajar-ajarnya nya. Nya atuh. Akan kita di luar. Mimitina kumaha sih kabudayaan Sunda di sakola aranjeun teh masih kene lekat apa kumaha ya? Gitu ya, ada gitu deket di kotanya ya. Sakolana kan caket sareng kota, caket sareng lembur oge. Dina masih aya keneh kitu kebudayaan Sunda teh. Nah, tapi teu kaloba nu di lembur. Mah sok kental lah kebudayaan teh. Tapi aranjeun asli Sunda sadayana ya teh. Ya, Ya, abdi teh anu mun teh abdi mah Jawa. Jawa-jawana Jawa mana? Jawa Tengah. Tapi tiasa bahasa Sunda. Sakat gitu. Ya, cek aranjeun sadaya naon sih kebudayaan Sunda anu kudu dikembangkeun soalna kadieu-kadieu ditinggal teh entos mulai raredup ya kebudayaan Sunda teh. Nu paling penting mun saur abdi mah di bahasana ayeuna teh loba nu kurang tiasa bahasa Sunda. Kumaha abdi ge kadang-kadang sok poho gitu, sok kilap gitu bahasa Sunda teh. Abdi sarua jeung sarul. Jadi mun ti bahasana bisa tiasa bahasa Sunda, nya kadituna pasti ngilu jeung budaya-budayana. Fadli kumaha ya? Abdi mah di musikna nya aya musikna teh seueur ayeuna mah zaman ayeuna mah kumanya geus zaman modern gitu, jadi alat musiknya nu bisa baheula bisa juga suling nu khas ngaradio teh jadi nya ngaranna teh leungit lah budayana teh cara dipake nya oge di sakola ieu ge kan ieu nu seni musik nu karawitan Sunda angkungna kituna teh saeutik lah peminatna teh jadinya nya kitu kurang lah padahal budaya sorangan eta teh budaya Sunda teh Ngantos yang sakitu kumpul nya turun nya sama. Assalamualaikum. Salam.